ngadon mana dong kok urang gitu nah naon sih jeung mana dong teh dah tahu diri ngadon mana dong dasar monyet kolot tuh telikan monyet kolot makeun atepkeun hanya geus ngadahar baso teh jadi tunuh kieu nunutan heula di dieu meni asa tunuh pisan ieu teh gara-gara kateluh baso ieu mah rek bebenah we di dieu rek nyangkere Uta astagfirullahaladzim kalah kerek gitu Uta ih pingsan itu apa kerek jika nama kerek penting tas ngajablay ya malah bateuing anu ngajablay Uta ngajablay we mata kerek tunuh terus digawe penting tas ngajablay eta teh ngajablay kumaha lain ngajablay bungkusan kue cenah jablay ya nu ngablay masalah belai gitu mah kepikiran jangan we bungkusan kue sampai pagi mata ngantuk aya alasan puguh mah heueuh we beuki ngajablay molor terus gagabah ngomong teh kieu oge boga harga diri suha paribasa boga wanita aja boga harga diri manya boga hadiri ngudag-gudag lalaki batur kebiasaan teman udag-udag mah lain kebiasaan beuki nyarek teh beuki kumaha da masih kene cantik atuh manya cantik itu hayang cantik mah wadak cemerok bibir beureum halis make cicak nah ayahnya cicak halis aya anu ngajeprit teh juga cicak hideung jika suha ini lieur ngabandungan ge keur paduli teuing aing mah suha kalau teh ngeureyan wae ke dibalas lah diintip lah dasar nurus tuyul Gusti ngadon mana dong kok urang gitu nah naon sih jeung mana dong teh tahu diri ngadon mana dong dasar monyet kolot tuh telikan monyet kolot makeun atepkeun ya monyet pisan